Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza aradna jeung di mana-mana ngersakeun aing anuhlika buat ngaruksakeun qaryatan ka ahli hiji negeri amarna mutrofiha maka ngajadikeun loba aing anu balaleungharna papasaku maka tuluy pase kabeh fiha dina eta negeri fahaqqa maka tetep alaiha ka eta ahli negeri alqaulu putusan siksa padammannaha maka ngaruksakeun aing ka eta negeri tadmira kalawan ngaruksakeun anu henteu aya kirana wa kam ahlakna jeung pirang-pirang geus ngaruksakeun aing minal quruni ka umat-umat anu baheula mim ba'di Nuh dina sanggeus Nabi Nuh wa kafa jeung cukup bi rabbika pangeran maneh bidunubi kana sakabeh dosa ibadihi abdina obiron anu ninga basiron anu ningali mangkana sahaja ma anu aya yuridul ajilata mikaresep eta jalma kana dunia wungkul anu gancang ajalna anu gancang maka ngagancangkeun aing alahu buat eta jalma fiha di dunia manasya'u segala perkara anu ngersakeun liman buat jalma-jalma nuridu anu ngersakeun aing summa ja'alna maka kari-kari ngadamel aing lahu buat eta jalma jahannam neraka jahannam yaslaha anu bakal asup eta jalma kana neraka madmuman anu jadi di benduang madhuron tur dijauhkeun tina rahmat. Ibu-ibu rahimakumullah, di ayat ke-16 merupakan cerita ngabahas tentang ya pembangkangan kaum elit ya di zaman Nabi ya. Saha kaum elit teh Bu nu balaleunghar bari jeung pasek. Lamun Allah ngersakeun ieu negeri hayang jadi rusak, sora Allah bakal ngalobakeun jalmi anu kawasa ku harta. Bari jeung teu gaduh iman ka Allah ya. Nah, dengan kekuasaan harta eta jalmi bisa berkawasan nindes nya punya kanu teu boga gitu atawa nu disahandapeun anjeunna nekeun ka saha
ka pemimpin ya anu dibiayaan ku anjeunna misalkeun ya. Kudu kieu kumaha cek anjeunna ya. Itu karena apa Bu? Balasan di Allah. Karena non Bu hamba-hambana kurang deukeut jeung Allah. Maka diruksakeun ieu negeri kunaon? Ku dijadikeun orang-orang anu elit ya dari Pak Pasek ya Bu ya. Nah, ieu kami parentahkeun ka jama-jama anu hidupna mewah ku takdir Allah. Ya mewahna yang punya takdir tos takdirna. Subados eta jalmi terberbuat tahsya ari jeung taat ka Allah, kerjakeun taat ka Allah. Tapi non Bu, akhirna dia membangkang karena sombong ya. Urang berkawasa teu inget nya punya eta kabeungharan di saha? Di Allah. Dititipkeun urang mah nya ngan ukur saukur dititipan ya di Allah gitu ya teh ya terlena ku kanikmatan dunia akhirna zalim ka batur ya. Nah, jadi upami Allah ngersa ngabinasakeun hiji negeri teh lantaran kezaliman pendudukna ya punya Allah bakal marentahkeun ka jama-jama nu beungan supados taat ka Allah tapi akhirna ngabangkang gitu ya. Jadi gambaran negeri. Namun orang negeri hoyong aman mah Bu, salatna kudu dijaga, amal solena kudu dijaga ya. Tapi sabalikna lamun misalkan hampir 70% yang punya hampir lebih dari 50% ieu umat ya, umat Islam teh di Indonesia ya seberapa persen? 70%-an lah ayeuna mah mungkin gitu ya. Dulu mah 80%-an. Ayeuna mah paling 70%-an gitu ya. Sehingga ya tina 70% ieu paling anu taatna sabaraha? Kumaha lamun 10%? Ya Bu. Ya Ibu teh termasuk nu 10%-na di sana. Ya. Sok kersa ke masjid ieu tong dibandingkeun negara urang. Pan ari kitu mah bisa di statistik ya punya. Ya di kampung urang ieu penduduk aya sabaraha kakak. Nu sok ka masjid sabaraha kakak. Ya. Langkung seueur atawa nepi langkung salib. Saalit aya sabaraha kakak di dieu. Sok ieu kadar aya teu. Aya 400 kakak, 1000 kakak. Kirang langung aya 1000 kakak, ya. Paling di dia ada 80. Teu aya 70. 60 aya nya 60 mah kayana nya. Tingalina daftar hadir absenna, ya. Aya 30 tina 400 kakak. Berarti bandinganna nasabaraha? Ke 10%, ayalah 10% ya ya. 10% urang teh nu taatna gitu ya. Nah, lamun hakitu urang kudu sieun ieu negeri atau ieu kampung dimurka ku Allah. Tah kewajiban saha? Ngajakanana ya, kewajiban ustadna kudu ngajak kana wargana. RW-na, RT-na ya, kudu ngajak ieu warga anu aya di bumi sok geura ka majlis taklim. Sok geura salat subuh, duhur, asar, maghrib, isya gitu ya. Lamun teu kitu maka sar Allah bakal diturunkeun jami-jami beunghar anu paseng teh. Dia punya kekuasaan nindes kasaha ka jami-jami anu lemah ya, lemah imanna, lemah hartana, lemah fisikna gitu ya. Jadi gitu Bu ya. Itu salah Bu, salah hamba-hamba Allah
ya Bu ya. Nah, salah urang ya teu tiasa ngajak ka batur gitu ya. Terus ayat ke-17 na tos seueur kaum saparantos Nabi Nuh ya nu dibinasakeun ku Allah karena ngabohongkeun ka Allah jeung Rasulna. Saha santos Nabi Nuh teh? Kaum Ad, kaum Samud. Mereka itu adalah kaum elit Bu. Ya, nu bala leunghar hungkul. Tapi bangkawara eta contoh harusna kudu dijadikeun contoh. Ya. Jadi prihatin orang tehnya punya ku nu lalai akan eta teh kemewahan dunia nyebabkeun non kasiksaan ya ngantunkeun kana kataatan menjaga kehancuran jeung kabinasaan ya. Nya mahauninya Allah kana dosa-dosa hamba-hambana teu aya nu kasumputkeun jeung Allah pasti bakal ngabales karena dosa-dosana eta hamba-hamba Allah anu ngabohongkeun jeung ngadustakeun ka Allah jeung Rasulna. Ayat ke-18 ieu ditujukeun ka jalmi anu mudag-mudag dunia tanpa iman jeung amal soleh ya. Jadi ayat 18 ieu negeskeun bahwa jalmi-jalmi anu mudag-mudag kasenangan dunia wungkul tanpa keimanan, tanpa amal saleh bakal dicumponan ku Allah di dunia cenah nya. Naon anu dikehendakina ya. Bari non teh tapi moal aya di akhirat bahkan ngan saeutik di dunia oge moal kenging kaberkahan ya. Di akhirat kumaha bakal diusir ku Allah bari tercela cenanya dilebetkeun kana neraka jahanam. Nauzubillah subhanahu. Nah, jadi Ibu ya, urang milari dunia teh nya urang hirup di dunia teh nyaeta kanggo naon cenah? Kanggo ibadah ya. Nah, berarti milari dunia oge kedah kanggo ibadah jeung ngejar ridho Allah sehingga orang kenging kaberkahan ya. Orang milarian kasab kanggo naon Bu? Ya kanggo ya ibadah biar eta nafkah teh halal nya punya milarian nu halal. Ari jalan anu ari rezeki halal mah pasti nunjukeun deui kana jalan kabeneran. Tapi lamun rezekina haram pasti nunjukeun jalan kana kagorengan. Misalkan ya acis kenging korupsi ya punya dibagikeun diimpakkeun ka misalkan budak mora dibeureikeun kana miras urang pesta gitu ya. Pasti nunjukeun deui kana kagorengan. Tapi lamun urang nyari nanu halal urang teu tiasa infak ka masjid nyebunya infak mesan karpet, infak ka fakir miskin, infak ka doa fa yatim ya yang saja minat. Urang milarian rizki anu haram supaya henteu ngemis ka batur. Jadi orang punya iffah ya, harga diri kenging teu ngemis ka batur. Ya, kumaha? Ya, tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah ya. Terus orang milarian rezeki nu halal supados bermanfaat kanggo anu sanesna yang punya. Misal ya nombu urang milari ngawarung niatna kanggo naon? Nulungan batur nya punya leres teu? Supados batur teh teu meakeun waktu ka pasar teh sabaraha jam, mun ka pasar ibu-ibu sabaraha jam kudu sajam nya punya. Ku perjalananna oge di dieu Karamayana teh setengah jam naik angkot ya. Wauih sajam. Coba mun ka warung sabaraha menit bisa tah nu
sisa teh bisa dipakai sholat duha, bisa dipakai maca Quran tuh nulungan ibadah kabatur terus. Nah jadi ya udah manfaatkeun we warung nu aya nulungan eta oge nulungan anjeunna milari nafkah nu halal, urang oge bari katulungan ya entong gengsi ka mana ya. Nah gitu ya janten urang non Bu urang ya gawe ka supermarket lamun misalkan teu aya di warung. Nah jadi harus menggerakkan ekonomi rakyat heula nya ucaket heula kata tanggi heula santa acan katu tebih ya Bu ya. Nah jadi ya ustad jadi guru niatna non nya ngahilangkeun non Bu mengeluarkan anak didik dari kegelapan iman, dari kegelapan tauhid, dari kegelapan misalkan teu bisa baca Quran yang sejadina ya Bu nya. Nah jadi urang teh nulungan ya dokter jadi dokter kumaha nya nulungan supaya batur sehat, jadi tentara nulungan supaya negara di perbatasan aman teu direcokan ku musuh nya. Polisi nulungan negara biar aman rakyatna nyaman tentram gitu ya. Kemudian jadi insinyur supaya ieu negara jadi maju gitu negeri gitu ya. Nah jadi urang mah hidup di dunia teh kamu ibadah jeung ngejar ridho Allah ya. Lamun teu kitu ya sur Allah kewe rasakeun cenanya ya teu gaduh non ti suksuk ti dungdung hulu dijieun suku dijieun hulu cenanya ya kasar ya. Nah akhirna non teh ti isuk ti kakeun peuting ya henteu tahu waktu sholat terus we gawe, waktu aya pengajian terus we gawe gitu ya. Aya moal kaberkahanana terus tos kenging gaji borodaek infak pan rezeki kita itu ada hak fakir miskin di dalam rezeki kita. Ieu mah menang usahakeun urang kumaha urang we ditumpuk eta duit di mana di bank misalnya ditumpuk pan hayang meser sawah, hayang meser itu meser ieu ya, ningang masjid hayang dibangun ceret ngan saeutik misalkan 100.000 cukup misalkan padahal duitna mang gunung misalkan ya asetna banyak gitu ya. Nah jang naon panjang anakna ya. Nah hangke anakna dibakal non Bu ngabahagiakeun anjeunna ya siapa tahu eta harta teh diparebutkeun warisanana ya Bu ya pasea jeung sajabana anak teh jadi teu nyaaheun ka kolot. Nah disareng kedong teh kumaha Bu ceurik we eta ya indung bapak teh hanyakal numpuk harta teh geuning teu manfaat ka urang, teu bisa mawa manfaat ka urang. Coba infakkeun kana karpet misalkan nya, kana masjid ngocor tah ya. Alhamdulillah papanggih deui anu diinfakkeun baheula teh. Yang diinfakkan itu adalah harta yang sebenarnya ya punya. Nah jadi orang ulah mudag-mudag dunia tanpa iman jeung amal soleh. Wallahu a'lam bishawab. Mangga alamin ayat demi ayat urang parantos dioskeun mudah-mudahan dina sahuruk janten pahala 10 kahadean. Sareng mudah-mudahan anu parantos ditafsirkeunana janten hidayah ka urang sadaya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li salihin. Allahumma qsim lana min khashyatika
mati ala